Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina pangaosan ngalajengkeun hanca anu katunda nyaeta kitab Durratun Nasihin halaman 13. Mangga anu nyana kitab buka halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia dihikayatkeun naon anna majusian, sanyana jalma nu bangsa urang majusi. Aing majusi teh nyaeta jalma nu ibadahna nyembah kana seuneu. Ro'a eta ningal ieu si majusi ibnahu ka anakna ieu majusi fi Ramadhana dina sasih Ramadan. Yaqulu bari barang dahar ieu ibnahu ieu anakna pisuki di pasar. Padoroba terus weh neungeul ieu majusi huka ieu anakna. Waqala sareng ngomong ieu majusi, lima karena naon lam tahfad teu ngariksa anjeun hurmatal muslimina kana kahormatanana jalma-jalma muslimin di Ramadhana dina bulan Ramadan. Hadirin jamaah sadayana, dina ieu bab masih ngajelaskeun pitina fadilah sasih Ramadan. Dihikayatkeun, dicarioskeun aya seorang majusi anjeunna dina sasih Ramadan ningal ka anakna keur bulan Ramadan ieu anakna barang dahar di pasar. Katingalieun ku bapana nu agama majusi, tegasna anu sok nyembah kana seuneu. Katingal anakna keur barang dahar dicepret diteungeul ieu anakna ku bapana. Terus bapana ngomong ka anakna, waqala lima lam tahpad hurmatal muslimin fi Ramadana, cek bapana. Mun cek basa urang mah hejang, kunaon maneh teh make jeung teu ngajaga, teu ngahormat ka muslimin pan ayeuna teh bulan Ramadan. Anjeun barang dahar di pasar di bulan Ramadan, berarti anjeun teh cek bapana henteu ngahargaan ka umat muslimin. Gancangna carita eta bapana anu neungeulan anakna di pasar dina bulan Ramadan kusabab ngahormat kana Ramadan, bulan Ramadan, ngahormat ka kaum muslimin dina bulan Ramadan. Gancangna carios eta si majusi teh pamata terus weh maot saha al majusiu agama majusi tadi, jalma anu agamana majusi. Saantosna maot gancangna carios dikuburkeun, saantos dikubur paroa terus weh ningal hu ka ieu majusi saha alimun jalma nu berilmu fil manami dina impenan. Jadi kaimpikeun eta agama majusi nu neungeulan budakna kusabab ngahormat kana bulan Ramadan, padahal manehna beda agama majusi. Saantos dikurebkeun peutingna kaimpikeun ku seorang jalma, ku ulama, seorang jalma nu berilmu dina eta impenan teh ala sariril izzati, eta si agama majusi tadi nu geus maot teh katingali ku seorang ulama mah keur aya dina ranjang kamuliaan fil jannati di surga. Jadi aya dina tempat anu sae di jero surga dina impenan eta seorang jalma nu berilmu. Ditaros ku eta jalma nu berilmu teh pakola teras weh naros ya alim cek eta jalma nu berilmu alasta majusian
naha lain anjeun teh majusian eta agama majusi, naha make aya di ieu di jero surga. Kumaha jawab eta nu agama majusi nu geus maot? Pakola terasa ngajawab ieu si agama majusi tadi, si jalma nu tadi, bala kan tenan kuring teh sana agama majusi ngan walakin samitu ngan tatapina kuring ngadenge walakin samitu tatapina ngadenge kuring waktal mauti dina waktu maut ketika kuring keur sakaratil maut cek eta jalma nu agama majusi ngadenge nidaan kana panggero min fauqi tiluhureun sirah kuring tiluhureun kuring aya panggero kumaha panggerona ya malaikati hei malaikat kami cek eta panggero pengakuan majusi nu kaimpenkeun ku eta seorang ulama seorang jalma nu berilmu sok eta panggero teh ya malaikati hei malaikat kami la tatruku ulah ninggalkeun aranjeun kabehu ka ieu majusi majusian barina agama majusi. Jadi aya sora nu ngagero merintah ka malaikat ulah ngantep ieu malaikat ka eta jalma teh ulah cenah cicing dina agama majusi. Sabab naon pangulah diantep dina agama majusi? Saur eta perintah fa'akrimuhu bil Islam. Fa'akrimu maka kudu ngamuliakeun aranjeun kabehu ka ieu jalma nu agama majusi tadi bil Islami ngamuliakeun bil Islami ku agama Islam. Ku sabab naon sampai dimuliakeun ku jadi diasupkeun jalma Islam eta agama majusi tadi bihurmatihi ku sabab ngahormatna ieu agama majusi li Ramadana kana bulan Ramadan. Jadi nu apalna umumah eta jalma nu neungeulan budakna teh ku sabab ngahormat kana bulan Ramadan. Ketika maut keur sakaratil maut aya eta panggero ulah diantep ieu jalma nu neungeulan anakna agama majusi teh ulah cicing dina agama majusi. Jadi maotna aya dina kaislaman. Sabab naon? Ku sabab maot dina kaislaman ku sabab ngahormat ngamuliakeun dina bulan Ramadan. Hadirin jamaah anu mulia, ningal tina eta sejarah tina eta kisah pal isyaratu maka ari isyarahna annal majusia eta saenyana jalma anu agama majusi lama ihtaroma eta samangsa ngamuliakeun ieu agama majusi Ramadana kana bulan Ramadan wajada maka mangihan ieu si majusi al imana kana iman. Jadi kesimpulan tina kisah tadi kusabab manehna geus ngamuliakeun kana bulan Ramadan maka eta si jalma anu agama majusi teh padahal keur sakaratil maut maka anjeunna menangkeun hidayah ti Allah jadi menang iman tina naon iman kusabab ngamuliakeun ngahormat kana bulan Ramadan. Itu cacakan jalma nu naon anu beda agama cacakan beda agamana majusi bisa dikatakan jalma kafir. Pakai Pak Biman maka eta kumaha Biman ka jalma soma nu puasa jalma hukana Ramadan wah taroma jeung ngamuliakeun jalma hukana Ramadan. Cacakan jalma anu majusi ku sabab ya ngahormat ngamuliakeun kana bulan Ramadan maka ieu jalma menjelang mautna menang hidayah ti Allah sampai iman. Komo deui lamun urang jalma anu iman bari puasa dina bulan Ramadan ditambah deui ngahormat ngamuliakeun kana bulan Ramadan rek siga kumaha cacakan tadi nu di luar agama Islam. Entak pantes sareng wajar urang selaku jalma nu iman kedah ngahormat ku kana bulan Ramadan ku ngalaksanakeun bulan Ramadan ngalaksanakeun saum dina sasih Ramadan bari ngahargaan ngamuliakeun kana sasih Ramadan. Insyaallah urang bakal dimuliakeun ku Allah diantawisna dilebetkeun kana surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Lajengkeun Zubdatul Majalis. Ruwiya diriwayatkeun an Rasulillahi katampi hadis ti Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakian barina ngahikayatkeun an Rabbihi ta'ala ti pangerana ieu Kanjeng Nabi tegasna Gusti Allah taala. Jadi diriwayatkeun dina ieu hadis Rasul ngahikayatkeun
tiasa disebatkeun hikayat nu langsung ti Gusti Allah. Saur Allah Nabi ngadugikeun kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajruha min asyaratin ila sab'i mi'atin. Kullu hasanatin ari setiap hiji kasayan ya'malu anu beramal hak kana ieu kullu hasanah saha ibnu Adam anak Adam yudha'afu maka dilipat gandakeun atawa ditikelkeun lahu pikeun ieu ibnu Adam naon ajruha ganjaranana ieu kullu hasanah min asyaratin tina 10 ila sab'i mi'atin wa'afin nepi ka 700 tikal. Saur Kanjeng Rasul setiap hiji kasayan anu beramal ieu anak Adam saha bae urang mana bae midamel hiji kasayan maka tina hiji kasayan jalmi nu midamel amal kasayan bakal dilipat gandakeun ganjaranana ti 10 sampai 700 tikal. Sadayana amal naon bae oge aya nu dilipat gandakeun tina naon tina 10 sampai 700 tikal. Illa sauma kecuali puasa. Nah kumaha puasa? Puasa mah amal puasa lain ti 10 sampai 700 tikal deui. Fa innahu maka sanyana puasa saur Allah li eta pikeun kami wa ana jeung ari kami ujiu eta nu bakal ngaganjar kami bihi kana ieu saum. Kecuali puasa mah geus moal kahitung deui ganjaranana lain ti 10 sampai 700 tikal tapi ganjaranana bagian kami eta mah geus moal kahitung ku bangsa urang mah itu ganjaran tina naon? Tina puasa. Ikhtalapa tah kulantaran ganjaran puasa mah geus teu kahitung kecuali Allah nu bakal ngabalesna bakal ngaganjarna maka ikhtalapa beda pendapat saha ulama para alim ulama fi qoulihi ta'ala dina nafsiran dauhan Allah taala anu tadi teh as-saumu li wa ana uzi'u bihi. Ari puasa eta pikeun kami jeung kami nu bakal ngaganjar ka eta jalma anu puasa. Ma'a anal a'mala sarta sanyana pirang-pirang amal kullaha tegasna sakabehna amal lahu eta pikeun Allah wa huwa sareng ari Allah alladzi eta anu yujiu anu ngabales atau ngaganjar Allah biha kana itu amal. Jadi setiap amal bakal dilipat gandakeun ti 10 sampai 700 kecuali naon puasa mah nu bakal malesna nu bakal ngaganjarna Allah matak moal kahitung ganjaranana tina puasa. Takulantaran gitu maka ya para ulama beda pendapat mengenai nafsiran ayat Allah tadi ngaganjarna ieu Allah ka jalma nu puasa ala aqwalin kana babaraha pendapat sababaraha kawal sabaraha cariosan ieu ulama. Nafsiran ulama di antawisna aya nu kahiji berpendapat ahaduha ari salah sahijina ieu aqwal anna sauma eta sanyana puasa layaqu eta henteu tumiba pihi dina puasa naon ar-riya'u riya. Saur salah sawios alim ulama anu nafsiran bahwa pangna ganjaran puasa bagian kami nu ngaganjarna saur Allah sabab puasa mah moal aya riya dina puasa. Kama yaqau seperti tumiba fihi ghairihi seperti tumiba ieu riya fi ghairihi dina salianti puasa. Panari puasa mah teu aya riya dina puasa kecuali amal-amal dina salian puasa sok aya wae kasalapan ku naon? Kasalapan ku riya. Naon margina? Margi li anna riya karena sanyana riya yaqau eta tumiba ieu riya libni Adam ka anak Adam. Jadi riya mah sok aya wae nyelap wae amal naon bae salian di puasa mah sok aya wae katempelan ku naon ku riya. Wa inna masaumu jeung pastina ari puasa syai'un eta perkara fil qalbi dina hate sedengkeun dina puasa mah moal aya riya. Naon margina? Margi pastina puasa mah hiji perkara nu aya dina hate sedengkeun dina hatena jalma moal aya nu apaleun kecuali saha eta jalma jeung Gusti Allah. Wadalika jeung ari ieu puasa anal a'mala eta sanyana pirang-pirang amal la takunu eta henteu kabuktian ieu amal illa bil harokati kecuali pirang-pirang usikan.
sedengkeun ari sakabeh amal perbuatan amal kasayan moal tingali moal terbukti amal kasayan kecuali kudu katinggal usikna, katinggal gerakanana seperti salat katinggal gerakanana, zakat katinggal ngasongkeunana, ini haji katinggal berangkatna, sadayana ge katinggal usikna gerakanana, kecuali nu teu katinggal naon illa shauma, kecuali puasa mah moal apal moal katinggal gerakan zaman nu puasa jeung nu teu puasa ngan ciri wungkul meureun peda eta mah leuleus belum tentu nu leuleus, kadang-kadang nu leuleus teh nu teu puasa dina puasa mah. Fa inna ma huwa pastina ari ieu puasa biniati eta tergantung niat, sabab puasa mah keur ngasakeun puasa teh nyata ku niat, sedengkeun ari niat allati anu tuhfa samar ieu niat aninasi ti jalma-jalma tuh mata kecuali puasa mah moal kanyahoan gerakanana moal katinggal usikna sabab puasa mah niat, sedengkeun dina niat ieu samar, niat mah ayeuna dina hate, kulantaran niat mah dina hate maka nyamar samar moal bisa kanyahoan ku batur, moal kanyahoan ku jalma. Itulah kelebihan tina naon tina puasa matak pantas nu ngaganjarna ieu puasa mah hanya saha, hanya Gusti Allah. Matak salah sawios ulama inu nafsiran eta sabab puasa mah pada melan naon, pada melan hate moal aya katumpangan ku ria. Aya deui pendapat kadua ulama nu nyarioskeun nafsiran. Wasaniha jeung ari kaduana tina ieu aqwal, pirang-pirang kaul pendapat annal muroda eta sanya nu dimaksud biqaulihi kudawuhan Allah wa ana ala uji ubihi, nafsiran kana ayat tadi kami nu ngaganjar kana eta puasa annahu eta sanyana Allah in faroda eta mencilkeun Allah bi ilmin kana ilmu bi miqdaro sawabihi kana ukuran ganjarana ieu puasa wa tad'i fi ajrihi sareng ngalipat gandakeun ganjaranana ieu puasa. Jadi aya ulama nu nafsiran Allah bakal ngaganjar kana jalma nu puasa teh nu nafsiran, jadi Allah mencilkeun ngawungkulkeun kana ilmu atawa kana terangna ukuran ieu ganjaran puasa. Jadi khusus hanya saha nu apa ganjaran puasa, hanya Gusti Allah malayanu apaleun ukuran ganjaran puasa. Pan ganjaran-ganjaran selain puasa mah tadi dijelaskeun setiap amal dilipat gandakeunana teh ti 10 sampai 700. Tah puasa mah malayanu apaleun ukuran ganjaran puasa termasuk watan fi ajrihi, ganjaran dilipat gandakeunana ganjaran puasa malayanu apaleun kecuali saha, itu kecuali hanya Gusti Allah. Dua tah. Pendapat katilu, pendapat kedua kene wa amma ghairuhu minal ibadah, wa amma ghairuhu jeung anapun ari salian ti puasa minal ibadati nyatana tina pirang-pirang ibadah seperti ibadah salat, zakat, munggah haji jeung sajabana pakod yatlu maka eta ningali alaiha kana ieu ibadah sahabadun nasi sapalina jalma. Sedengkeun puasa mah cek tadi ge da moal anu apaleun kecuali dirina jeung Gusti Allah. Beda deui jeung ibadah salian puasa. Ibadah salian puasa mah bakal katingali ku batur. Gerakanana batur bakal apaleun, matak pantes jeung wajar ai dina ganjaran-ganjaran salian puasa mah dilipat gandakeun ku Allah ganjaranna teh 10 tikal sampai 700 tikal. Ari dina puasa mah da moal anu apaleun ukuran jeung dilipat gandakeunana kecuali Gusti Allah wungkul. Dua tah. Katilu aya pendapat ulama nu katilu nu nafsiran dauhan Allah teh wasalisuha jeung ari katiluna tina ieu pirang-pirang pendapat ulama aqwal makna qaulihi ari maknana dauhan Allah as-saumu li wa anna uji bihi, nafsiran puasa eta pikeun kami jeung kami nu ngaganjar kana eta puasa. Ulama katilu berpendapat ay annahu tegasna sanyana ieu puasa ahabbul ibadati eta pang dipikaresepna ibadah ilaihi mungguh Allah. Ulama katilu anu nafsiran naon sababna ieu puasa hanya Allah nu ngaganjar bagian Allah, moal bisa kaukur ku urang, moal bisa
katebak ku urang dilipat gandakeunana sabab puasa ibadah puasa mah itu ibadah nu paling dipika cinta, ibadah nu paling dipika resep usaha ku Gusti Allah. Pendapat kaopat warabiuha jeung ari kaopatna ti ieu pendapat para ulama anu nafsiran al idzafatu eta nyarandekeunana saum ilaihi ka Gusti Allah ya ari idzafah idopatun eta nyarande tasyrifun anu mulya wa tad'ipun sareng anu dilipat gandakeun kama yuqalu seperti yang dicarioskeun naon baitullah baitullah. Jadi aya deui pendapat ulama nu berpendapat kaopat nafsiran dauhan Allah tadi teh. Jadi puasa mah ibadah puasa mah disarandekeun ka Gusti Allah cek tadi as-saumu li puasa itu keur kami saur Allah jeung kami nu ngaganjarna. Matak ieu teh disarandekeunana ka Allah teh ku disarandekeunana ku mulyana ieu puasa jeung dilipat gandakeunana ganjaran ieu puasa. Itunya teu beda sapertikeun disarandekeunana Ka'bah disarandekeun ka Allah disebut Baitullah. Itu ku mulyana naon? Ku mulyana ieu Ka'bah. Kalima wa khamisuha jeung ari nu kalimana. Nu kalimana tina itu akwal pirang-pirang cariosan pendapat para ulama aya nu berpendapat annal istighna'a eta sanyana ngalap cukup anito amitina tuangeun wa ghairihi sareng lian ti tuang minasyahawati nyatana tina pirang-pirang syahwat min sifatir rabbi eta teh tina pirang-pirang sifat pangeran. Palamma taqarraba maka samangsa taqarrub gawe deuheul saha as-shaimu jalma anu puasa ilallahi ka Gusti Allah bima kalawan perkara yuafiku anu ngakuran ieu perkara sifatahu kana pirang-pirang sifat Allah adzopa maka nyarandekeun Allahu kana ieu saum ilaihi kana ieu saum. Ka 5 aya nu berpendapat bahwa pangna dia berpendapat para ulama anal istigna anito amwa ghairihi ari jalma nu puasa teh eta ngalap cukup tina barang tuang. Jadi jalma nu puasa mah ti mimiti subuh nepi kakeun magrib itu henteu barang tuang jeung saliyana. Jadi ngalap cukup tina tuang teu barang tuang jeung teu ngaleueut. Nyatana minasahwati jeung teu ngagugu kana pirang-pirang kahayang. Sedengkeun ari nu tara barang tuang tara ngaleueut teh eta teh min sifati robbi termasuk sifat pangeran pan Allah tara tuang tara leueut. Berarti ketika urang atawa jalma nu iman puasa gawe taqarrub ka Allah ku jalan ngalaksanakeun saum palamma taqarraba as-shaim ilallah samang-samangsa jalma nu puasa teh gawe deheus taqarrub ka Allah ku ngalaksanakeun puasana berarti ieu jalma nyaruaan kana naon nyaruaan kana sifat pangeran kulantaran nyaruaan kana sifat pangeran dina pada teu barang tuang teu ngaleueut maka Allah nyarandekeun Allah kana ieu puasa teh disarandekeun ka Gusti Allah ieu puasa. Mata pantes atuh cek tadi puasa bagian kami jeung kami nu bakal ngaganjar kana naon kana eta puasa. Kagenep wasa disuha kal nu ari nu kagenepna tina ieu aqwal anal makna eta sanyana makna kadalika eta nya kitu deui anu dicarioskeun tadi lakin binisbati tatapina dinisbatkeun ilal malaikati ka malaikat liana dalika karena sanyana itu nu dicaritakeun teu barang tuang teu ngaleueut teh sifatuhum eta teh pirang-pirang sifatna malaikat. Nya kitu deui aya ulama anu berpendapat nu kagenep pangna ieu Allah nu ngaganjar kana puasa teh sabab puasa mah berarti teu barang tuang ti subuh sampaikeun magrib sedengkeun nu tara barang tuang teh saha malaikat. Malaikat kan malaikat mah tara tuang tara leueut tara jima deui malaikat. Berarti ketika jalma anu naon nu puasa berarti eta dinisbatkeun ka saha sarua jeung dinisbatkeun ka malaikat. Sedengkeun ari nu tara tuang tara leueut teh eta karakter saha sifatan saha eta teh sifat malaikat. Mata pantes jeung wajar Allah nu bakal ngaganjarna ka jalma anu puasa. Katujuh wasabiuha jeung ari katujuhna tina ieu aqwal
anna jami'al ibadati eta sanyana sakabehna pirang-pirang ibadah yuwafa eta dicumponan min hatina ieu ibadah naon madzalimul ibadi pirang-pirang kadoliman pirang-pirang hamba illa syama kecuali puasa. Jadi aya pendapat nu katujuh mah saanyana sakabehna pirang-pirang ibadah eta dicumponan tina ieu ibadah naon madzalimul ibadi pirang-pirang kadoliman pirang-pirang hamba kecuali puasa. Jadi sakabehna ibadah mah ieu dicumponana tina ieu ibadah teh. Jadi ketika kadoliman jalma-jalma itu dicumponan dina sakabeh ibadah kecuali naon ieu puasa. Watafaqo jeung ittifaq sal ulama-ulama annal muroda saanyana nu dimaksud bisaumiku puasa piqaulihi dina dauhan Allah. Sepakat teh para ulama mengenai dauhan Allah bab puasa. Saura Allah dina dauhanana as-saumu li wa anna uji ubihi yen puasa teh pikeun kami nu ngaganjarna ka eta jalma nu puasa. Eta teh siamaman eta puasana jalma salima anu salamet naon siamuhu puasana ieu jalma minal ma'asi tina pirang-pirang maksiat. Jadi rempugueh para ulama nu tadi saur Allah teh puasa pikeun kami nu ngaganjarna ka jalma puasa anu kumaha atuh nu bakal ku Allah diganjar teh puasana itu. Nah, kesepakatan rempug para ulama anu nafsiran nyaeta puasana jalma anu salamet ieu jalma puasana tina pirang-pirang kadorakaan. Jalma puasa bari salamet tina kamaksiatan, teu nyieun doraka. Teu nyieun doraka dina naon? Kaulan dina caritaanana keur puasa berarti caritaan ieu lisan dijaga tina naon? Nyieun kadorakaan naon bae ti payun dijelaskeun di antawisna ngajauhan nu matak ngebatalkeun kana ganjaran puasa di antawisna kidzib bohong terus naon deui namimah ngadu terus gibah ngomongkeun batur sareng sajabana tai berarti jalma nu puasa ieu nu ngajaga kana lisanna bakal ku Allah diganjarna bagian Allah wa fi'lan termasuk lain nu dijaga kadorakaan lisan nungkul termasuk amal perbuatan urang pagawean urang jalma nu puasa oge kudu dijaga ulah sampai ieu anggota badan amal perbuatan urang sampai terjerumus karena ngalakukeun dosa. Kakara dosa naon puasa nu eta nu bakal diganjar ku Gusti Allah nu tadi teh. Ruya diriwayatkeun ani Nabi katampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon ana usanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadawuh Kanjeng Nabi man soma manari sing saja masoma eta nu puasa jalma Ramadana kana bulan Ramadan imanan kalawan iman wahtisaban sareng teu ngitung naon-naon gupiro maka dihampura lahu pikeun ieu man naon ma perkara taqaddama nu geus heula ieu man min dan bihi tina dosana ieu man ieu jalma. Jadi sesuai sareng dauhan Allah tadi sing saha jalma anu puasa dina bulan Ramadan berangkatna kalawan iman ka Allah jeung Rasulna tur ihtisab teu ngitung naon-naon teu jeung berhitung naon-naon tegasna karena Allah gupiro jaminan ti Kanjeng Rasul gupiro lahu mataqaddama min danbi ieu jalma dihampura sakabeh dosana jalma dosa anu geus kaliwat. Mudah-mudahan urang ku ngalaksanakeun Ramadan urang bener-bener Ramadana kenging jaminan ti Rasul dosa urang dihampura sadayana amin ya rabbal alamin. Rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna mangga urang tutup sasarengan ku doa majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring atas nami kru Mahdharul Huda TV nyanggakeun wilujeng boboran siam taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Kru Mahdharul Huda TV
ngucapkeun wilujeng boboran siam, mohon maaf lahir dan batin, hapunten anu karaos sareng nu teu karaos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.